Duh, Gusti, aing mah usaha ngajaga pila, gaji teh sabaraha, enta duit hese. Aing mah ngomongna tarsok, jeung aing tuh boga beuteung, aing ninggalin beuteung ieu mah ieu. Kumaha bos teh ditelepon, diantar, nepi ka isukan. Heuh, ampun aing mah boga bos teh lieur. Mana tuh datang, aing mana tuh butuh duit, ya kemana, ya syukur-syukur datang ini lemah lah. Terus, ini datang. Terus, mana pamajikan can nganturan, ya beteng lapar, ya jam 12, aing ngarek balik sangeuk, panas lah aing ampun Gusti. Si bos datang kasih dah ke aing semoga duit sih bos mah ampun aing mah mendingan anu aya kok yang dijualan apa ieu nya jujur aing kieu wae mah teu digawean aing butuh digawean 5.000 aduh ampun aing asuh baju ngagetkeun wae bos atuh biasa we atuh ngomong teh namun nepak gitu reuas urang hari ini yang ngomong naon anda aku juga udah hafal coba saya ngomong naon urang mah nanya ieu doang pamajikan teu ieu teh datang ieu oh gitu bos aduh hampura we bos ieu mah teu pagawean itu amat nih aspan itu bos tempo itu meni lobak itu aduh juga sedikit deui bos gimana ya nih oh dari kemarin ini ya melas aja nih aduh ampun tuh bos ieu kumaha sih bos masalah duit di gaji sih aing ngomongna nanti tarsok ayeuna mana sih coba udah tuh ini beresin dulu nanti soalnya ditransfer oke aku kitu mah bos lah orang butuh duit di pembajikan mana kan datang ngomong ngareng nganturan ini orang kudu balik di kade jauh kan lah hoream orang balik aja datang lapar cai eueuh hayang minum ini kayak susukan orang minum bos lah biar bos rek istirahat lah bos lah